Hayu urang Bogor jangan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Carita asli ti Priangan. Ukuran eak-eakan tok hilap di lalajo. Kedeng ayeuna teh bulan Hapit kedeng deui rayagung yes lah bakal aya panen deui ieu panen rayagung mah biasana kurban obah sapi uing ayeuna geus loba ieu paraban ayeuna emang pangharejo keneh sik nunang nani nunang Pararejo kieu. Ieu bener. Daripada subur. Bah, kenaon bah? Mau Jon? Kernaon? Kenarit aing geus katanya kenaon kitu ieu. Kiali. Kalau gitu, Pararejo kiali. halusnya rajonya. Nya da usum hujan atuh di dinya mah kumaha? Kamu Lain usum hujan bah, tah ngapain diceban kieu tah. teh bebal. Siah ka kolo teh. Aduh, ku aing dicacak hek. Jika nama dorong ka dikolot euy. Mula sing kuat yang modal. Jadi lah. Saya di ieu tayamum. Siapnya sabab urang teh calon palatih ya murid geus laloba ya urang salaku guru jadi kudu bener ngajarkeun teh dina kuda-kuda jeung dina jurus kudu bener paham dah gitu jadi kudu bener. Ya, siap mulai enak jurus anu pamungkas. Siap. Sikap sampurna. Cukup katiu karep. Hap. Tangan kiri ya tuh. Kenca tuh. Hap. Hat. Hup. Ha. Hanyir. Hop. 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 Naon ieu teh? Jurus jalak pengkor. Lain jurus jalak pengkor deui sia. Iya. Tai ono. Aing aduh saha ieu pagaweanna anjing. Aduh. Jadol teh. Saha nu ngawelu dia aing. Sorry. Jurus terakhir. Kan urang jurus. Buntu euy. Mangjang, Terus omeh dah terus. oh habis. Naon bah? Hah? Ome di mana? Hah? Itu tadi kemusibahan. Jadi si lain anu ngawelu di dieu teh nya. Sanes tuh di ditu tadi mah. NANI?お前はもう死んでいる。 Tuh iya bener mangkelukna teh. Siap, blok. Oke, pesangian ka dewek sia. Cacak, blok sia. Mangpan teh. Stop, blok bisa teh. Tuh uyahan bisa bayang dicacak sia. Jeung inu bapana ayo. Mau nangtang teh. Nangtang di.
Awas wa ku abi heula. Di aki kieu mah. Awas teh, mundur. Aki-aki dia kitu patut nu ieu ye heula dibere jurus sakali oge langsung nongeng. Ah, cik, mana? Cicing awewe mata. Bagian ieu tah. Sok. Ngaku we murid kahiji li ku dewek. Ieu mah beresan. Cik, cenah tuh enak. Lu narik kue bujur. Aja dong atuh. Tidak cicing pisan. Siga nu heueuh sia badagul. Mana murid lah kalah kaloba. Bedogna dua memangna lote. Siga wae nu heueuh. Hah? Ai. Ada gimir. Gimir. Bedogna dua, duh. Nanti ku lote karetna dua heueuh. Oh, alik bae. Kade atuh. Abah Yong. Rek kedor eta. Eta memang mau bedog jeung karatan gitu. Kabener rayak diasah itu Ki. Kabeneran. Abah haki oge mawa asahanana. Oh ya. Tah. Urang asa we di dieu tah di dinya. Hiji ewang atuh lah. Sawa asa ku sorangan. Tah. Lain. Kunaon amak-amakan. Gitu. Ieu teh ieu mudak itu jauh ti ditu. Mudak saha? Mudak si Dujon. Keur ngarit. Heeh. Keur ngarit. Eta teh disararejo si Dujon. Nyian. Abah. Aya si Dujon. Si Dujon atuh kurang ajaran teh tah. Ngoplok teh. Ari Sugan teh erek garut. Ari pek teh gadon ngararas. Ieu teh bubaturan baheula. Dewek oge sarua keur ngalatih penca di dieu silat. Ninja waduk si Dujon. Aduh bel goblok si Dujon dah. Kebalik matak jiga patung tuh disapa. Yang kerokna si Duljon. Si Dujon. Eta di kumaha eta? Keun cenah moe korong antepkeun menang 2 poe mah. Percaya lah. Pokona kudu dinya mah da jawara atuh. Geus asah deui lah. Lain ieu mah babaturan. Ayo. Masuk kadari tuh gelang ngararejo we. Heeh. Oke. Keun antep heula dihukum menang 2 poe. Pisan ka si Dujon. Kana beungeut eta ngihan si Kobok. Ki, kali geus heubeul ieu teh diasah. Untung di dinya mawa asahan. Ki, masih kena Ki Daus. Selalu siap sadia Abah Ki. Oh, Abah Ki. Bener Ki. Gitu teh. Duh, geus heubeul pisan teu panggih Ki. Naon amak-amakan wae atuh. Eta si Dujon. Uing keur ngarit itu di kebon. Pada ayeuna teh anan hapit, teh rayagung. Maraban sapi. Tah, kitu. Si ieu si Dujon teh kana ngiha cedak gemuk. Oh, nyata sarua di ngadon ngawalo jadi katincak waduk jelema teh nya. Mentak tah dihukum ka ayeuna kecenah moe korong. Tadi mah ku uing teh dicacal tah. Ulah da lain sampo. Lain sampo. Bener. Bener. Geus dihukum tuh ku dewek. Oh kitu. Percayalah di mana jawara. Muridna ge loba sih nya. Aya 210 genep. Oh, di taman Abah ke muridnya ngiluan. Oh bener. 217. Bener Ki. Cenah moe korong. Teh jelema teh. Geus tonyong pisan. Teu balik. Ngeuskeun bae. Geus mah geus. Bah, tapi dah digoreng-gorengnya itu budak batu. Karunya bising inung bapana arep-arepeun. Lain budak batur beuki inung teren teh, Bah? Henteu. Keun urang bebaskeun lain. Oh, bebaskeun. Karunya dah pasti dah supaya kapokeun. Bebas maneh sia. Sia. Untung tadi ali sahabat. Geus Ki. minta hampura. Hampura banyak. Tuh balik atuh. Sok di hampura. Awas sekali-kali deui. Ngaheureun Abah keur ngarit. Sok, Hampuranya banyak. Mau ka mana mending dia mah. Isukan mah pangabedahkeun balong nu dewekna. Geus tuh si Ada lelean wah. Aya lele koneng gitu. Ayo ayeuna mah. Nuhun nya. Oh.
amas. Tah gitu bah. Jadi urang mah geus kolot kudu asa kampura. Nya atuh da. Ulah ge tas sarupateun, ulah gancang nafsu. Heeh. Keun eta maklum da budak mora. Atuh da ki. Heeh. Uing keur ngarit ngeunah cer wadi ki si kok. Nya geus hayu ayeuna mah urang balik. Jadi ayeuna mah amak kitu. Ulah. Ontong atuh. Gede amak mah tereh kolot. Teh kolot beureun. Hayu.